Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tah pamirsa, amu teh ayeuna nuju di Cihanjuangnya. Bade kanu nikahannya, tah nu bade siramannya. Di keluarga besar, Bu Nok dekorasinya. Pokona mah yang miming teh cing sakinah mawadah warohmah. Pokona mah tonton YouTube-nya, tonton terus YouTube Amun cuy. Pokona mah ayo Amun cuy. Cuy. Dinamo kemampuan hidup dengan ketenangan, ia pun tergerak ibadah Allah. Yuk udah tutupin kolbunan, pendamping manaskan, serta pasrah katakanlah, rahmat dari Allah Taala, subhanahu wa taala dengan hidup. Budaya itu sekarang saya nak hidup sekali, sehingga dipamaki diri sampai ulang selalu itu tumitaan mencinta Allah terjadi. Dapat ulang selalu mempelajari kita pada dinarikan tambang kalau mudah-mudahan ibrahna ulang ada di doa sinyanang keberkatan kalian mudah-mudahan berkenan ide penentuan tambang Allah Taala amin. Masapun berlaku untuk pun pada pun tidak ada satu kesana baginya rumah
bari muji sing Gusti ayatna ini muji sing Gusti ayatna alhamdulillah ya Raja Madam Allah Kakek Moni Gimana sih masa dengan jasa mengambil tentang kitab Al-Quran Karim Allah Akbar Panggian dan kabaran barengan dan
Sampurasun. Tah, pamirsa, amu teh penak cereng pemuda berbahaya ya. Sareng wargi-wargi na miming tah bieu kumaha saralehat? Amu mah kalintang bungahna nya. Ieu miming incu amu nih. Aduh, mudah-mudahan aya nu dudugikeun ya kanggo panganten ye. Ya mudah-mudahan sing arawet pakacet miming sing sakinah wadah warohmah sing ageng milih sing panjang iswa sing awet pokoknya Awet pokokna mah. mohon gitu itu anu ngabaran Si rezekina pokokna Lang cuy nya sakitu tonton terus YouTube namun cuy. Amun cuy. Cihuy. Sampurasun. Amu teh penak sareng rakana itu nya. Oh, Rakana mimi teh sanepankeun sareng saha? pangkeun sareng rakana miming. Hah? Teh Wiwin ya? Ya, Aduh, Teh Teh Wiwin, amu mah bunga pisan ya miming. Tos bade nikah itu bade nikahnya? Oh, anjing. Enjing. Aduh, bunga anak gini-gini. Nah, sayang gogoleran. Ya, Kumaha anu? gogoleran, pokosoran. Pokosoran, gogoleran, pokona mah. Kumaha we pokona mah? Nya aya nu campur aduk ya. Campur aduk pokona mah. Kalintang bungahna. Oh, itu pasti aku. Oh, ya ada pada didugikeun ya pesan kanggo Rai ya, Rai. Nya mugia janten lagi cing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Mun Cing kacai janten saleuwi ka darat janten sajaga. eta pisan. Cing inti nama sing runtut raut lah sauyunan. Sauyuna. Mun cing dilancarkeun segala rupina, cing sehat badana, Ya. cing panjang iswana sadayana. Eta doanya nu marengan. Didoakeun kudu jadi raka pangageng. Sing janten keluarga anu sae Sae pokona mah ulah aya carekeun Ya, terus. pokong cing nyararangan. Cing nyararangan. Lagi sadayana. mun kitu. Tah gitu. Pokona mah keluarga besar pada anu didugikeun teh. Ya, keluarga besar anu sadayana, sadayana. Bapak karena kali bunok sadayana. Abi perwakilan ti nu pangageungna, Pangageungna pokona mah keluarga besar sadayana, sauyunan sadayana, eta berkah adina hajatanana, ya amin terus berkah tina sagalana. mun Ageng oge rezekina sadayana. ageng rezekina sadayana lancar ya pokona mah. nanya di Ya. ayeuna duki ka enjing lancar. Amin didoakeun ku amu cing Ya, lancar. Pokona mah cing aya rezeki. Esa jeung sepaheun jeung coplok. Tapi itu tonton terus YouTube amun teh. Amun teh ciu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Biasa alam putih ibu bina ibu nok dekorasi stasiun. Naon eta teh? dekorasi Banyak teh stasiun. Dekorasi stasiun. Ya pance ya, kurang tepat ke pance sehat. alhamdulillah Aduh, dalam teh aya ieu. Aduh sehat Kang Ce. alhamdulillah sawalana kumaha amu Sehat saya damang mata ka dieu oge. Tapi gigi saya damang pokokna mah. Tah ai siraman teh naon ieu? Atuh silat siraman teh ngibakan bakar. Terus tadi aja siraman rohani siraman jasmani tadi tanyaan dari Ibu Rama aku mah sok siraman lu. Geni teh geni kan. ini rohani Gitu. Tah ai rupi alat-alat siraman teh aya naon mah ieu? jadi yang tadi semua aja kemal Aya kembang. aja kualita gitu aja mah di kapur kualita pak mung simulukul dan marilin pak Lilin. oh jadi dina lengkah kehidupan teh cing kacangan ku rahmat pitru malo Amin, tah eta nu utamina mah. oh Terus naon deui? dan dina niatna ibadah kalau teh cing dihampangkeun itu paling amajunan rumah tangga mah suka sa isi kamar hariwa khususnya pangan teh umumnya memberikan Ibu Ramana komonya Kurang ya bisa. dan mau ada rasakannya kampo
Lahir da eta jadi namplokeun ka nyaha ibaratna mah micin segala dari penghalang mudah-mudahan niatna ibadah teh cik mulus bangus daya halangan aya halang. kemangna oge benten ulah ka warna anu lain-lain cekap dua we Cekap dua. Geureum jeung bodas Jeung bodas. Sarang deui. daya nu lain-lain we daya Aya nu pink warna pink eta. daya Aya. koneng mah pomong Koneng mah. ya Daya mah teh aya. daya da ngalamangkeun nya eta mah gorena awon lah kitu nya lamun kapupur mah tapi kadang-kadang aya nu nganggo nya eta mah terserah kan biasa mah geureum bodas we Beureum lamang kaikhlasan lamang kamarenian keberanian. ya ibaratna mah sing janten kona'ah Kona'ah. nu bisa narimakeun jeung kurota aya nu bisa nengkrimkeun Jeung aya di siraman teh biasana mah sok dipirik nya. dipilih ku kaca Kecapi pisuling suling. Alat-alat teh kacapi, tapi suling suling, terus aya kawih-kawih pamaos sebenarnya. mohon barisan juru kaca itu saja misalkan intina masakan nyusul masakan eling Sakan eling. mut taat kan jeung ibu rama Eta teh artina teh hartosna teh eta. Waduh, biasa geuningan. oh iya Ayo pisan hartosna. teu ben Dokumen, ku tapi suling we aku mah ku dangdut bios teh. ah Kengeng sana siraman atuh aya mah di cempat. Tah, tina alat-alat. Ayeuna teh nya dupi teknologi teh makin canggih. Ya. Dia mah pamunut pamenak Ki Dalang, karena ayeuna mah tos teknologi canggih. Seueur murang kali anu teh sopan ka. ka ibu rama Ibu Rama kumaha ieu? Pamenak nya pancen ieu kumaha? udah sarna aja. Udah kumaha ieu? ku dasarna ayeuna ibaratna mangangkat deui seni Sunda dina tata siraman teh padosna hiji bisa ngabudaya datangna agama teh dina naon ku ngabudaya Kana budaya. ngabudaya dasarna katemong teh teu disebutna depan pangaosan ya lamun eueuh anak jadi pangaos hai pangaos teh harga Pangaos teh harga. ya Harga lamun urang geus bisa silih hargaan berarti geus aya beurna aya. pangaosna nya Hargana. silih asa silih asi silih asuh Silasa, silasi, nya leres teu eta dasarna teh naon dasarna nya urang teh rasa era rasa gengsi piceun atuh Ya, nya adatna tabiatna sifatna ngalamakeun watak perilaku moral bangsa teh utuh utuh. nya katemong budayana Temong budayana. ulah leungit sari ila ical warna Ah, eueuh kumarana tapi bisa temong budayana aduh, nya alat-alat atos. Pernah harapan kapaina seperti sumaya? mudah-mudahan we urang geus kapayuna aja dina kemajuan kalian mudah-mudahan di budaya teh temong deui Temong deui. dipikaresep Ya, da aya ngarumawatan seni Sunda mah berenang kudu dipikaresep urang sadaya perlu dipikaresep. Mun dari pikaresep mana mah? nyamannya Itu pisahnya. yo mawatan kumaha Oh, gitu. hiji dipikaresep kaduana mah ditangap Tangkap terus katiluna mah berenang diprioritaskan prioritaskan kudu aya. ya kudu aya nu hajat teh ulah sambekeun ka hajat ieu disengker ya disengker Segala kayak ini kumaha tuh. Nu penting mah sadayana sarareha. eta Detail namanya. Cing janten ka urang teh cing janten cocok atau jadi keadaan barokah. mohon teh Oh, nama urang doakeun ya panganten teh. Cing mawadah mawadah warahmah gitu. aya cing sakinah Sakinah gitu. Aya sakinah. Cing bager dirina, amin cing cager dirina, mohon cing bener lapahna. eta mohon Pokokna mah cing nyaah. Sakup urang nu tos lahirkeun eta bisa. leres Utar ka sebut sareng ka keluarga cing nyaah. Silih PHP ke teh jeung saha deui. iya Itu coba aja dulu cek satu nuhunnya sami-sami mohon bisa pance cing sehat. amin Ya amu manggung deui jeung pance. banyak dah tepung dan ketemu hilal Itu hilangna pokona mah cing aya panggungan cing nya. Sareng kamu buatin. Di negara eta teh. mohon Atuh nuhun. Pokona mah cing sehat, pokona semua terus nya. Tonton terus YouTube Amun Coy. Amun Coy. Cehoy.
jang miming amu teh menika bunga ka giri-giri tadi amu ningal siraman nepi ka nangis Tadi teh nangis teh saemer bener tidak terpakai. ditincak apean tadi aduh jang miming si bacar Pun ambu amu mah ngadoakeun jang miming cing sakinah mawadah warohmah nya pokona mah ade ye tos nikah cing nyaah ka sepuh urangnya anu tos ngalahirkeun urang anu tos ngagungkeun urang cing nyaah oge ka wargi-wargi ye aya raka miming teh bungsu aduh pamiasa bagjanya miming teh bungsu cing nyaah ka raka nya sadayana pokona mah ku abu didoakeun aya nu bade didugikeun nya ka wargi-wargi sadaya sadayana jong atur nuhun nyapun teh biasa sanes kuruku pidoana mudah-mudahan keluarga teh kade ulah gentos-gentos di awal dugi nenek-nenek cing langgeng pokoknya mah cing sia kedahnya ayeuna teh selamat menempuh naon hidup baru majikan baru nya majikan baru karek pertama nikah pokoknya apa pemiasa aduh pokoknya menikah bunga teh cina pisan tadi kayak asah yang gogoleran buka pisan tinggal miming aduh haturnya ulu jengjangnya cing sehat pokoknya mah cing lancar doa ti amu mah nya pokoknya mah rojong ka dieu hatur nuhun pokoknya mah ulah hilap jang miming ditonton YouTube-na Ambon cuy sok sekali deh Ambon cuy gitu Ambon cuy